Orang dianggap dulur namun orang loba duit. Tapi mun orang sangsara kabeh tutup mata, ce. Nah, Haji Fikri masih luntang lantung can indit katen Haji Ijah. Cek. Cek, nah masih luntang lantung lain gerak indit katen Haji Ijah. Emang Haji Ijah hajat naon gitu, Cek Haji? Apaan hajat syukuran meuli mobil? Nah, ari Cipitri tadi titah gitu akan Haji Ijah mah dulur Cipitri. Teu Cek Haji, meureun dipilihan nu dititah masakna. Oh, bener oge, Cek. Meureun dipilihan, Cek, dulur anu beungharna hungkul. Jeung besti-bestina hungkul. Da Cek anu beunghar mah daharna oge teu sembarangan. Sedengkeun Ece mah sangsara, matak teu dititah. Ngadahar daging oge sataun sakali. Bari jeung eta oge ngadogoan lebaran haji. Pasti pikiran dulur Ece mah lamun nitah ka Ece, pasti sagala dahareun dibawaan ka imah. Matak teu dititah ku dulur Ece. Teu bisa dipungkiri, Cek. Urang dianggap dulur namun urang loba duit. Tapi mun urang sangsara kabeh tutup mata, Cek. What? Bahkan pura-pura teu wau ka urang. Tong kaget, Cek. Emang kadengena mah kejam, tapi eta faktana. Oh, gitu Cek Haji. Matak mah, Cek, terkaya heula diri Ece. Kayak Ece geus beunghar, pasti kabeh ge nganggap dulur. Hayu Cek, geus beurang bisi ngadogoan Haji Ijah. Dengekeun ku maneh. Urang bareng nginjem duit ka maneh, bukan berarti urang loba duit. Tapi urang ngarasakeun lamun hirup nyeri hate teu boga duit. Lantak maneh kudu tahu diri. Lamun urang nagih ka maneh, heg bayar. Ulah loba amek-amekan. Da urang teh nagih teh duit urang pribadi. Lain duit maneh. Ejeung kudu sadar ari waktu ditagih teh. Ulah sok amek-amekan. Ayeuna geus boga duit, bayar. Api-api teu boga, api-api poho, ngajual kesedihan. Cukup ieu ku nyaritakeun kesedihan mah. Cukupna ku dibayar. Matak kudu sadar di mana keur nginjeumna maneh, di mana butuhna keur maneh. Paham? Balageun. Selamat bertetangga sama saya, Bu Haji. Gembira sangat sudah sampai nak Bandung. Eta teh jenis gitu. Itu saha? Jeung gede ka mana? Saya ka karek nempoh. Permisi ibu-ibu nih. Wow. Mangga, ibu mau kemana? Cari siapa? Saya ndak kemana-mana ibu-ibu. Cuman saya pindah rumah ke sini. Saya orang baru. Rumah saya sebelahan nih sama rumah yang gedung putih nih. Wah, aku bertetanggaan jeung Cah Haji. Emang ibu dari mana? Pakai pindah segala ke sini. Oh iya, saya lupa. Saya nih asalnya dari Malaysia. Nama saya Jubaida. Duh, Cah Haji boga tetangga baru deket jeung Ibu Jubaida. Bu Haji, selamat bertetangga sama saya, Bu Haji. Ya sudah ya, ibu-ibu, saya pulang dulu. Nak lihat dulu rumahnya, mau beres-beres.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cah Haji boga tetanggaannya. Bedanya eta mah jelema siga jelema aya jelema beunghar, soalna beda dina penampilan oge kok. Atuh mun nya jelema beunghar atuh reuncem ku emas. Ari bergaya mah jelema balangsak ke bisa bergaya. Ngomong we, Cah Haji mesin kasaingan. Rek ngintip heula Cah Haji mah. Hayang nyaho pindah teh barang bawa naon wae. Bu Jubaedah, lagi ngapain? Ih, Bu Haji, biasa leh. Inilah jemur pakaian, mumpung lagi panas. Yes. Ngomong-ngomong, Bu Jubaedah di sini beli atau ngontrak? Saya di sini nak ngontrak, Bu Haji. Indak selamanya, cuman sementara. Ikut suami kerja. Bu Jubaedah, asal tahu ya, saya ini orang terkaya di kampung ini. Alhamdulillah, Bu Haji orang terkaya di kampung ini. Nanti kalau saya ada bantuan, nak bantu sama Bu Haji ya. Pasti dibantu atuh Bu Jubaedah. Mau dibantu pakai uang, mau dibantu pakai apa aja, bisa Cah Haji mah. Terima kasih sangat Bu Haji. Bahagia sangat awak nih dengarnya. Jubaedah, tahu nggak di badan saya emas ini tuh ratusan juta harganya. Tidak seperti Ibu Jubaedah pakai cincin cuma 2 saja. Nice. Bu Aji, asal Ibu Aji tahu aja ya, ini harga cincin yang satu 3M, yang satu 2M. Tidak seperti Ibu Haji nih, kaya tapi penampilan norak. 2M. Makanya Wah Haji, makanya jangan sombong. Di atas langit masih ada langit. Nice. Awewe oge nempok nu daek jadi selingkuhan mah. Daek datang jeung ngalayanan sote, tempo aya duitan. Minimal lamun deuk jadi tukang selingkuh, kudu beunghar, kudu royal. Ieu mah keur dahar wae oge susah, hirup balangsak. Sok-sokan hayang jadi tukang selingkuh. Deuh, awewe oge nempok nu daek jadi selingkuhan mah. Daek datang jeung ngalayanan sote, tempo aya duitan. Da eueuh duitan mah moal datang jeung daek moal ngalayanan. Ulah bangga bisa selingkuh. Da jelema anu resep selingkuh mah eta mah panyakit. Obatna ge iwati balangsak. Teu kitu pae. Dina panjang umurna oge angger. Anu ngurus jeung ribeung mah pamajikan, lain selingkuhan. Bener teu? Kala dagu. Nu nyieun ribet mah diri maneh sorangan. Aing mah henteu. Ye, hirup mah netral we. Resep deule, resep tong di deule. Dan nu nyieun ribet mah diri maneh sorangan. Aing mah henteu. Bener teu? Kala dagu. Cah Haji ya, Cah Haji ya, Cah. Cah Nini ya, Cah Nini ya. Minta sumbangan teh deuk ayeuna we, sugan we aya si menurna siap. Nur. Nur. Naon, Nis? Hayu minta sumbangan teh urang ayeuna we. Hayu, mau pengaraya wakil mah. Hayu. Ngamimitiana urang ka Cepitri heula we anu deukeut. Sugan we atuh heueuh marere. Nya marere atuh pira we ka Bang Emok teh maraksakeun. Heueuh nya. Kece. Araya naon? Tumben isu keneh geus kadarieu. Ieu, Cek, rek minta sumbangan. Nah, aja marenta sumbangan. Nah, teu dibarere duit ku salalaki maneh.
Lain cek, ieu mah minta sumbangan teh keur acara warga di dieu. Nah, atuh ari keur acara warga di dieu mah make jeung minta sumbangan ka urang. Apaan ece ge sarua salah sahiji warga di dieu. Nah, dek aya acara naon minta sumbangan teh? Keur muludan ece. Ari eta duitna geus aya can keur muludan teh. Pan mentaan oge can aya duitna. Atuh sakirana teu garablek duit mah mun tong ngayakeun acara. Apaan ieu mah acara muludan urang sararea. Maha tuh cek, ada mere moal. Moal. Oh, hayu manis ah. Di kamarana atuh. Ece mah kakak loba ngomong, mere henteu. Apaan urang mah nu dilobakeunna ngomong, lain duit. Sok atuh, teu loba oge sabaraha we atuh merekna. Saikhlasna pan. Yeuh, ieu ge eueuh deui ngan-ngana sakieu. Meni merek Skuti. Duit tepat sasaran ieu mah ustad teh nya giliran Haji Nengsi tentang duit riba. Amin. Amin. Hayu nis, urang cokot pincukna ieu samin-aminan. Heuh, hayu atuh. Aduh, lomba pincukna. Amin. Amin. Ya saya. Ya kana tukang tutup karunya budak. Oh, jadi tuh aya tuh. Ya ke saya. Cah Haji ya, Cah Haji ya. Oh, jadi Cah Nini ya. Budak karunya eta budak. Ya, Cah Imas ya, Cah Imas. Ieu eta salaki abdi. Keur urang itunya imah keur urang. Ya, Cah Ijo acan ya. Ya, Cah Nya. itu budak itu. Oh, budak. Yang Oh, iya mah keur abi geus tos teu aya tuh nang hiji deui. Atos, ieu kage budak abi, ieu kage abi. Tos teh, tos. Mis ai maneh kabagian teh. Terus ieu hiji. Hayu aja heula. Ayo ah, urang teu kuat ye hayang kacai. Geus barali geuningan kabehnya. Alhamdulillah, ieu morpin teh morpin cuk. Loba geuning barokahna geuningan. Lu ai udunan saeutik ai pincuk pangobana.